Genahnya ton jadi penyanyi mah. Genah kumaha ai mana jadi penyanyi. Genah ai maneh mun manggung teh pan keluar kota, keluar negeri. Komo lamun tur, jalan-jalan terus. Tapi dah hese tuh ai mana jadi penyanyi teh. Hese naon ai maneh tinggal nyanyi. Udah nyanyi teh sora jeung curhat ai maneh atuh maneh teh kudu bisa nyampaikeun perasaan maneh lewat lagu eta. Naon anu kumaneh dirasakeun teh kudu nepi ka pendengar maneh teh ka penonton maneh teh kitu. Kumaha maksudna sih, Ton? Aing mah teu paham. Contohna misalkan maneh nyanyikeun lagu sedih, tah maneh kudu bisa membawakeunna kumaha supaya penonton maneh teh apal. Oh, kesedihan maneh teh naon kitu sia teh, mata kudu bisa meresapi. Nah, rek jadi penyanyi kudu bisa meresapi. Ya heueuh atuh ai maneh lamun maneh bisa meresapi, mang kitu bakalan nepi perasaan maneh teh ka pendengar maneh teh. Oh, gitu. Aing karek nyaho, Ton. Da lain kudu diajar nyanyi hungkul atau kudu diajar oge meresapi ai maneh. Nya geus tuh ai kitu mah dek diajar. Siap-siap heula. Siap-siap ka mana cenah adun init. Ton, urang siap-siap diajar ye. Nu deket we ka urang. Siap diajar naon ai maneh? Diajar meresapi sia teh. Ye, aing siap-siap kieu. Setelan ieu geus antik. Maksud aing teh meresapi lagu sia teh lain meresapi. Har sugan teh meres susu sapi. Hanas bebeja ka urang. Terus eta naonan moal ember? Keur wadah susuna sia teh manya ditanggeuy kieu. Geus pondok harapan maneh jadi penyanyi aja, tong borah bisa nyampaikeun perasaan dina lagu isya mah ditalatahan ge salah wae anjing. Kecewa aing ye, sepatu bot sereg oge dipaksakeun. Melahan nginjem ye. Kecewa.